Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdihi wa rasulihi nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun mangga urang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Suci, zat nu ngatur sagala eusi dunya, katut eusina nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipaparin rahmat Islam nyaeta nikmat anu pang-ageung-ageungna. Sarta urang sadaya tiasa patepang rarai dina ieu acara. Para wargi anu kusim kuring dipihormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Dina cara miara kana ieu lingkungan teh aya 3 cara paling saeutik supados lingkungan tetep bersih jeung sehat, nyaeta ngagunakeun teknik nu pertama, simpen sampah plastik. Maksudna nyaeta simpen sampah anu parantos diangge ulah nebikeun ka dipikeun di mana wae, kusabab sampah plastik teh bisa ngarusak kana lingkungan. Nu kadua, gunakeun deui sampah. Sampah anu tos teu diangge bisa dijadikeun kerajinan, contona celengan jeung mainan. Nu tarakhir, daur ulang sampah. Sampah anu teu dianggo oge bisa didaur ulang atawa dilebur. Hadirin sadayana, cekap sakitu nu kapihatur. Pamungkas ti abdi bilih aya basa anu kurang entep sareuhna atanapi kecap anu kurang merenah, mugi kersa dihapunten. Hatur nuhun kana parhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.